A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Urang nuluykeun masalah materi pangaosan urang tentang pembunuhan cek tadi wala qisas al-harabin teu wajib dibalas pati al-harabin atas kafir harabi ngabunuh teu kudu dibunuh deui ai teu akur mah ke diarep wajib walal masumi jeung wajib ka jelema anu maksum teh anu terjaga getihna teu meunang diabaikeun teu meunang ditoler-toler teu meunang disapirakeun ya neguer muadar urang maksum ye mukafatun kudu mukafaah kudu akur nu ngabunuh jeung nu dibunuh papada muslim mukafa'ah ngaranna nu dibunuh jeung anu ngabunuh papada merdeka mukafa'ah tah lamun nu maksum agamana Islam maksum ngaranna teu meunang diganggu ulah-ulah nyawana cinggirna teu meunang diganggu ulah-ulah keur dikocorkeun getihna ditampilingan ge teu meunang lantaran maksum menurut fikih adalah kudu dijaga teu meunang lamun urang ayeuna nampilingan jelema teu menta hampura ieu ku ari engke jaga di akhirat urang dipanggil nu nampiling dipanggil nu ditampiling dipanggil balas ya cek malaikat teh sidang bener ditampiling bener sabaraha kali 2 kali kiri kanan waduh berarti atawa mah bener-bener hebat cek malaikat kiri kanan nah ieu deuk kumaha ieu baheula teu menta hampura apakah deuk kumaha ieu ulah mah deuk nampiling deui bae waktu tampilingan di akhirat teh lain deui atuh waktu beda tampilingan akhirat jeung dunia mah gitulah ulah-ulah eta pada manusia cacak-cacak urang ngadukeun kotok teu pernah ditobatan urang pernah ngadukeun kotok dipaksa kotok teh geus diadukeun dipale deui ku urang adukeun deui datang ka sengleh kotok teh di akhirat urang jeung nu ngadukeun teh babaturan urang ge titah ngadu ku kotok jadi kotok nu jadi wasit urang jadi kotok. Masya Allah, coba ingat-ingat pikiran orang ke alam itu inggis jeung ngeri luar biasa. Kabehan bakal nyabrang ka ditu, anu lila di dunia. Ngadukeun embe kitu keneh. Masya Allah. Yajibu alal murtadi mukafatun jeung wajib terhadap jelema nu murtad keluar ti agama Islam ngaranna murtad untuk dibalas patiana kisos ieu ge disyaratkeun kudu mukafaah Islamun teu akur dina agamana teu meunang dikisos palayo qatalu muslimun bizimin teu meunang dibunuh jelema muslim maehan kafir ya kafir zimi dibunuh ku muslim palayo qatalu muslim teu kudu dibunuh deui tapi wayo qatalu zimiun bi kafir zimi ngabunuh jelema muslim bunuh deui Pirzimi teh kafir anu menta pengamanan di hiji nagara eta teh lamun ngabunuh bunuh deui termasuk ngabunuh zimi deui kafir zimi ngabunuh kafir zimi deui bunuh deui wa in ikhtalafat millatuhuma sanajan beda-beda agamana muslim jeung zimi atawa zimiun jeung zimin nu dibunuh kafir zimi nu ngabunuh kafir zimi ai kafir zimi mapan kafir anu menta pertanggungan jawab
agama nama merenu zimina Kristen nu zimina Buddha beda-beda agama tetep baik bisa daun kompetkeun sakompet daunkeun ai ngaran kafir mah de Katolik Kristen Protestan Buddha Konghucu Hindu dan lain sebagainya kafir bae ieu mah geus teu berlaku di negara urang hukum kos ieu mah kecuali meureunana revolusi heula diganti undang-undang negara make undang-undang Al-Qur'anul satungtung make hukum demokrasi cara diurang campuran kemasan Belanda jeung Amerika atuh kieu bae diurang teu berlaku Quran cuma dibaca Bukhari cuma dibaca adapun hukum-hukum seperti ieu mah teu berlaku walil qisasi hayatu ya ulil albab mun dilakukeun qisas bakal aya kahirupan anu indah tentrem loh jinawi moal aya silih-sigeung dan lain sebagainya laksanakeun gerak kisos cak Allah nu nyieun urang bumi langit katut eusina laksanakeun ketika teu dilaksanakeun ricuh bae satungtung teu dilaksanakeun Al-Qur'an pasti bual eureun-eureun ribut antara keluarga ribut antara kampung antara warga, antara bawahan jeung atasan, antara rakyat jeung pemerintah terus baik. Sebab demokrasi mah hukum buatan manusia, engkena bisa dimodif deui ku manusia deui. Siga nama teu maling padahal maling. Siga teu korupsi padahal korupsi. Dibuat sedemikian rupa buatan manusia dikakalakeun ku manusia deui. Tapi hukum buatan Allah mah teu bisa teu make henteu bae tunggu bae tinggal disiksa imma di dunia wa imma engke di Rabbul Jalil di akhirat. Salametkeun diri urang ulah terombang-ambing hirup nu sakedeung hanas urang teu sakumaha menikmati dunia jeung dina menikmatina ge jamual lila di akhirat urang digegejeg ku malaikat diseret ka neraka jahanam naudzubillah min timbul masalah walau aslamal qatil lam yaskutil qisasu lamun bae asup Islam anu maehan tetep bae qisas teu gugur kafir zimmi maehan muslim pan muhadar kafir zimmi mah kafir zimmi maehan kafir zimmi pan muhadar teh muhadar teh tersia-sia getihna teu maksum bunuheun teh kuari statusna Zaid nu gabunuh teh asup Islam berarti kan maksum ayeuna mah ta eta teh ku asupna Islam tetep bae lantaran nya ngabunuhna ka kafir deui na ye tetep bae teu gugur kisos kudu dikisos bae walau jarah zimiyun zimian wa aslama jarihu summa matal majruf kaza fil aswai kitu keneh walau jarah zimiyun lamun bae ngalukaan kafir zimmi zimian ka kafir zimmi Zaid status kafir zimmi kuari ngalukaan Khalid sebagai kafir zimmi keneh aiprak kita Zaid sebagai peluka anu ngalukaan teh asup Islam ke Khalidna anu dibacok teh ieu pae kumaha eta pakadza fil as-sahih kitu keneh teu gugur bae kisos nurutkeun cekaul as-sah teu gugur tetep bae wajib dikisos deui walaupun manehanana geus aslub Islam wa fi surataini innama yaqtasul imam bi talabil waris dina dua gambaran tadi hiji di mana-mana asup Islam pembunuh
lam yaskutil kisos kedua eta mah langsung ngabunuh. Kedua lamun ngabehewelan ki Zaid kaki Khalid juga Zaid asup Islam aiprak Khalid na menang sababaraha poe paek ieu ge sarua bae cek tadi tetep kewajiban ku kisos ngan pelaksanaan imam untuk melaksanakan balas pati bitolabil waris permintaan daripada ahli waris kos kitu timimiti datang ke kuari geus loba jasa bab kisos ngan atuh ieu mah sakadar koleksi hukum bae. Jadi ieu mah ngaji geus engkos dieu mah sanajan teu diapalkeun ge masalah. Teu diapalkeun atawa bari ngopi ngajina masalah. Bari nundutan masalah. Sebab ieu teu dipake di negara urang teu dipake. Ketika orang ayeuna hayang make hukum ieu kan teu bisa lantaran kudu lapor ka negara. Lapor urang teh ka desa dilaporkeun ka kecamatan, tanganilah ku polisi, polsek, laporan ka Polres, laporan ka Polda, tetep bae eueuh bae bales pati paling ge dihukum jiwa penjara atau bayar murah di Indonesia. Kos kitu paling penyelesaianana di urang mah seperti eta. Eueuh bae bunuh mesti bunuh deui. Tuh jadi geus teu baju hukum di urang geus lain hukum Islam. Walaupun bangsana mayoritas Islam geus urang sakadarnya bae nganyahokeunana ge urang menanggan jaran menang pahala dipake mah henteu. Tapi tetep urang kudu ngajaga lantaran mahal teu dilaksanakeun di negara lain berarti selesai tapi berlanjut engke di mahsyar. Teu sadumeh kuari teu dilaksanakeun lantaran eueuh undang-undangna di negara hanya membuat kekacauan hungkul lantaran teu dilaksanakeun hukum qisas aya kiamat nangke tetep berlanjut. Zaid udang, Khalid udang, cek Khalid sia aing baheula dibunuh ku sia. Aju aing teh can meuleus ka sia. Cak Zaid teh pan aing ge ieu teh geus laporan ditangkep malah mah aing tapi aing kan teu dibales pati ku nagara. Zaman lurah saha sia. Heuh. Lurahna dipanggil. Cak lurah tuh abdi mah sapira lurah lah, tuh lurah mah sapira lurah, tuh camat panggil. Cak camat teh sapira abdi atuh sapira abdi mah di bawah naungan bupati. Bupati panggil. Wah, geus geter-geter geus bupati. Cak bupati teh atuh sapira abdi pan aya ibu konde. Panggil. Pan abdi ge di bawah naungan menteri sarua bae. Panggil seluruh menteri. Cak menteri pan abdi ge teh atuh di bawah presiden. Cak presiden atuh pan aing teh masrahkeun ka MPR jeung DPR hukum teh atuh kunaon sia ngajerdog bae. Cak DPR teh pan abdi teh dipaksa titah ulah ku bapa. Hah, sia ngomong laon. Kacau, guys. Wacau atuh presiden nyalahkeun DPR, nyalahkeun NPR, menteri ge sarua bae, DPR ge embung disalahkeun. Waduh omong. Gas cek malaikat. Gas, tep, mana Aibon? Aibon bawa ka dia Aibon. Malaikat Mikail mawa Aibon. Tak Aibonan teh sungutna. Di Aibon sungutna. Ngomong sia. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yak. Guys, ya kuari mah teu bisa ngomong tah sungut sia di Aibon. Koncing, tinggal mata bae nu ngomong. Mata ngomong, ceuli ngomong, irung ngomong, seugeun ngomong, suku ngomong. Enggeus teh kumaha jadi teu gandeng. Ngaku. Ye, leungeun ngaku. Abdi malam minggu nyomot. Nyomot naon sih cek malaikat lah si mbah ngomong.
ngomong sorangan cek sumut maksudnya ulang aku udah bisa yauma nakhtimu ala afwahim gandeng urang nulis sidang di urang bae di urang di kabupaten neule di Polda di kejaksaan gandeng sungutnya bantu ku pengacara Araredan jaksana edan atuh pengacarana leuy edan hakim nama buah pamoyang edan atuh urang teh nonton waredan atuh moal beres kajen kumaha ge eta teh di Australia lain di dieu jauh tepak doang di urang ngan haju kanceuna parah tah inget urang ka alam nu itu inggis Gusti samarupal berlanjut mantak mun keur ngajabat paeh geus beleumeun tama keur ngajabat jadi lurah modar beleumeun keur ngajabat jadi camat paeh sateun pokona geus bae lantaran nya keur ngagugulung hukum lain Al-Qur'anul percaya aja saja urang mah ih deuk kumaha tuh geus kitu bae teh mah teu bisa diganggu-gugat bongan saha presiden nyalahkeun ka DPR nyalahkeun atuh malah anggeus sakabeuki silih salahkeun lain silih salahkeun ku ari mah cek malaikat neuk ditimbang hisab ku ari mah baheula sia atuh silih salahkeun mah keur di dunia ayo rapihan ta negara ku ari mah hisab katanya ku ceuli sia cek malaikat tuh dah tuh itu mah neraka jang sia tilok ngaji sia keur ieu tilok jeung malah kula yang serikeun ka nu ngaji nanaonan can ngaji aya nu ngaji sakali doang mong aing mah kunaon sagala kredit diharam-haramkeun moal ngaji deui aing mah ka ditu sia ulah ngaji aing mah ngan ngabejaan doang nurut jang sia teu nurut jang sia ieu sate sia kejeun kuku mah aing ngan ngabejaan doang aduh Masya Allah, kemana yang ngajinya? Wal azharu